tong ngarep-ngarep teuing urang di ajen batur teu entong urang we nu kudu ngajenan ka batu bener ya matak bapak-bapak anu usia 42 43 44 50 hampura ulah suntangan ka abdi nu kudu suntangan ka bapak apan bapak mah kolot abdi budak mora wajar lamun budak mora suntangan ka kolotna ulah dibalik ieu mah suntangan ka budak mora reang ajeng bapak teh heupan ngahargaan ilmu bapak nu lega ilmu mah jengkel ku pamajikan ngalaman jengkel ku anak ngalaman jengkel ku incu ngalaman tapi bapak sabar tak eta ilmu bapak teh pan kuring macan boga pamajikan teu ngarasa jengkel jengkel ku naon teu sedik can boga nah tuh nana gerhana acan levelna terlalu tinggi calon kuring mah lain anu tiung ngabuyupu lain nu pinter maca sholawat lain nu pinter maca Quran lain nu sok pangaosan lain nu sok ka masjid lain teu level tiung mah kumaha kuring meuli pamajikan bakal make ka masjid kumaha kuring init pamajikan tungtun bakal milu pangaosan oge kumaha kuring sok pangaosan pamajikan bawa bakal ngiring tapi hiji nu lain kumaha kuring bab duit maka pandeangankeun awewe nu teu beuki duit kursi sareng meja teh disabelahkeun kumargi naon beli bade ngadeg gitu beli bade ngadeg beli bade calik gitu tak boleh sakitu mangga we ya mun saluas-luasna kanggo gureikeunana oke panginten ieu bade malik ka ditu ka dieu ge mangga panginten eta mah mangga waktu hormatan di sumangga teh ibu ulawara carentil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun
Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah nu jadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa nu jadi sarining kolbu tarate hate malati ati. Dibubuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajejet dina angen nyapukeun ria jeung sumah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak min culak nalatak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari dibiri ku dua kalimat syahadat lir janji sumpah hamulan calin ciluncat mulang udar tina tali gadang Cindra tina supaya morek ngijing sila bengkok sinembah saja husu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta manusia dibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna nyatana al-Islam nuku urang dipika cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur dihandap miwah di luhur mikanyaah kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugia ngocor ngucur malah ngecer kajungjunan urang sadaya contoheun urang sadaya kiblat hirup urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekal sunnah ka para kulawargana nu ancek-pancek istiqomah imana teu ungut ku kalinduan teu kedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan caduleeh ku kapanasan. Urang mundut kanu maha agung urang menta kanu maha kawasa nyarande ka Gusti murbehing alam. Muga-muga dina ieu pangaosan sing sae pangaosna mugia dina ieu pangajian sing alus pangajena. Sabab nu ngaran hirup tong ngarep-ngarep urang diajen batur lamun urang teu bisa ngajenan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Matak jalma anu alus nyatana jalma nu bisa silih ajenan eujeun batur. Naha nana gerhana nyarita kitu sabab kuring sadar yen kuring beda jeung batur. Di mana aya ustad merek kieu di mana-mana ge ajengan mah udeng badag gamis ngangsar sorban ngagaplek. Lamun kurumuy ustad sarupa kitu mustami sok narangtung wilujeng sumping al mukarrom coba ka urang kabeh eueuh nu assalamualaikum aya ge well kapikeun bae da satiap jelema boga cangkang jeung eusi eta mah sakadar cangkangna wallahu alam eusina mah. Jilbab ibu saragam baju ibu saragam keur nanahaon lamun hate teu saragam. Jadi nu kudu disaragamkeun mah lain bajuna lain tiungna tah eusi hatena. Al-Qur'an sarua, hadis sarua, Islam sarua, Nabi sarua, kiblat sarua, tapi naha sok pasea berarti aya nu teu sarua. Naon eta eusi hatena. Mata nu kudu kurang dialusan lain rarai-rarai teuing tah hate. Kulit hidung hayang bodas babari tinggal meuli skincare 2 minggu bodas glowing tecek bahasa batur tecek bahasa urang mah hinyai. Wedak dipake lipstik diango keur nanahaon ayeuna haseum beungeut. Ieu da batur teh moal ngahargaan wedakna moal ngahargaan lipstikna nu bakal dihargaan mah adalah akhlakna maka akhlak sumberna adalah hate. Well ayeuna ibu ngareneng naha ngareneng jeung teuing ngareneng awak soal babari tah nu hese mah ngareneng hate. Ayeuna ibu ngarareneng buah-buah bubar ti dieu mah tiung yang soal batur jadi omong
matak nu kudu ku urang dialusan teh geuning tah eusi hate malah mandar ayeuna lamun ibu ka rumah sakit jawabanana hayang cager, lamun tukang dagang jawabanana hayang untung, lamun tukang tani jawabanana hayang hasil. Ari ibu pangaosan ka ieu tempat hayang naon? Bisi hayang panggih jeung urang. Cek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu. Geratanya ka Bapak MUI. Pak MUI naon fungsina ilmu? Maka jawabanana al ilmu nur. Ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu geus jadi cahaya berarti urang kabeh baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan. Tapi nah kanyataan urang boga ilmu tapi hirup poek wae. Mana bukti ieu nu hadir teh da arafah hajud. Nu hadir ieu teh arafal ilmu tahajud tapi nah unggal penting HS wae. Nu hadir di ieu tempat teh arafal ilmu sodaqoh tapi nah fakir miskin diantep wae. Nu hadir di ieu tempat teh arafal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea tapi nah ustad ge sok burger wae. Tinggal tanyakeun di mana ilmu nu sabenerna. Ibu ge apal ilmu kasalaki kudu hormat tapi nah duit leutik jamotrot wae. Berarti ilmu teh boro-boro ngoncoran batur, ngoncoran awak sorangan ge cantang tuh bisa. Bener. Oh, ayo di tukang. Heeh. Muriling lah. Di mana atuh ilmu? Ilmu teh cicingna teh dina 3 rupa. Hiji kolbi, 2 kauli, 3 fi'li. Kolbi, kauli, fi'li. Kolbi hate, kauli ucapan, fi'li pagawean. Lamun ibu lalajo ceramah kuring teh ieu teh ucapan acan katoong pan akhlak kuring mata ulah wakan nyebut pinter ka kuring sabab ibu can lalajo sabenerna diri kuring. Busuban besok malam. Asli eta. Kolbi kauli fi'li. Jadi lamun ibu hayang lalajo jelema nu boga ilmu, kolbi na herang, omonganana tara pernah ngarendahkeun jeung ngahina batur, sikapna bakal tawado. Ai tawado teh batur leuwih alus batan urang, batur leuwih hebat batan urang, batur leuwih keren batan urang, sehingga ilmu na bakal dipake ngajenan batur, dirina teu ngarap-ngarap hayang diajen batur. Nana gerhana dihargaan batur teh sebenarnya lain kuring anu berharga, tapi Allah nutupan aib kuring. Ibu dihormat batur lain ibu nu terhormat, tapi Allah nutupan aib ibu. Coba lamun ku Allah dibongkar aib ibu, aib bapak, aib kuring, nah bakal terjadi jelema silih hargaan moal. Matak nana gerhana dihargaan batur lain sebenarnya kuring berharga, Allah nutupan aib kuring. Allah anu bogana nutupan aib ibu jeung aib kuring. Nah ari manusia ket ngabongkar aib. Jijing. Allah nu nyiptakeun ibu, Allah nu nyiptakeun kuring, nutupan aib manusia. Tapi nah ari manusia kalah kasih dibongkar kana aib, berarti nu kitu makhluk ti mana si eta. Nepi ka batur salah teh apal, batur goreng apal, batur kedul apal, nu kieu so bersih hate teh bari manehna ge pernah ngedul jiga batur. Da ibu ge tiba heula teu ditiung, teu bisa jadi ditiung ka ayeuna we da geus kolot. Tapi naha geus ditiung sok asa gintini asa aing pang ditiungna kanu teu ditiung mah kejeung ngewa tak ibu teh teu sadar saha ibu bareto. Bapak oge geus daek ka masjid teu daek ti bareto henteu urang ge yakin. Ngedul mah pernah we tapi naha ari geus daek nepak dada dina kelek asa aing pang masjidna saha bapak teh. Nepi ka kanu teu ka masjid teh galak kamarasjid atuh tempo abah macam itu, abang ge karek ayeuna pan pareto mah sarua gapleh jeung aing. Matak lamun lalajo jelema ulah ku panon anu ieu. Panon ieu mah sok nipu. Asli ibu teh. Panon anu ieu mah sok nipu. Palebah mana nipuna? Sabab panon ieu mah boga penyakit 2. Hiji nunutan, kadua sare. Jelema nunutan maruk teu cilaka.
bawa duit ke masjid 111.000 norek diasupkeun nu 1.000 aya keur nunutan angka hiji ka tempo angka 0 teu ka tempo koropak datang dadakan geblus nu 100 disigeung ku MUI HD cenah maneh infak aing juga aing teu sadar sidik nu lapur 100 datang ka imah ditagih ku pemajikan Pak mana keur beas ngahuleng harita keneh astagfirullahaladzim kunaon bapak istighfar wah mah cilaka kunaon mah kejeung cilaka kalau pasan jurig dibawa heuh kunaon sok ngomong ka emak bapak terek ngasupkeun nu 1.000 ayeuna bapak nunutan ngadon geblus nu 100 kumaha cek pamajikan cek aing ge eureun ka masjid teh ngadon saruana jerete teh eta pamajikan ngajerete deuk ka mana cenah mah deuk ka masjid deuk naon asar lain deuk ngabongkar koropak nunutan naik deui panon ieu panyakitna sare init ka masjid poe jumaah dekul kerek batur ngahotib sare batur ngadoa sare batur wiridan sare bubar di masjid si eta nu bakal ngocobrot di luar masjid teu hayang cenah jumaahan di masjid Sumedang naha cing saresat gitu cing geus siaga gabah ka dulur urang nyebut sesat deuk teu sesat kumaha cenah jumaahan eueuh khotib eueuh khutbah eueuh wiridan acan ditanyakeun ka Bapak MUI Pak MUI cing teh bener ari masjid ieu jumaahan eueuh khotib eueuh khutbah eueuh wiridan cek saha cek si itu tong dianggap naha molor ti barang datang maksud sare di dinya lain sare panon nu ieu tapi kade jelema sok sare panon batinna kadang-kadang jelema sare panon batin beunta kana kalakuan batur nyaho kana kagorengan batur apal jeung kabodohan batur akrab jeung katebalegan batur tapi si eta poho kana kagoreng patutan diri sorangan sehingga amal leutik asa panggedena batur dianggap sareng karuntah kabeh keheul atuh da papan rata-rata jelema mah di dinya tempatna ge lamun getol asapan getolna lamun pinter asapan pinterna lamun daek asapan daekna keur naon ibu daek pangajian lamun aya sakedar hayang disebut ahli pangaosan matak sumber konsep hirup gumantung hate salat alus bareng jeung hate nu alus maka bakal lahir akhlak alus salat alus hatena kotor maka bubar salat bakal asa aing pang salatna maca Quran alus barang jeung hate nu alus maka geus maca Quran bakal katempo akhlak nu alus maca Quran alus hatena kotor teu saeutik kajadian geus maca Quran asa aing pang Qur'anna pangajian alus barang jeung hate nu alus maka bubar teh dieu bakal robah sifat hirupna pangaosan alus hatena kotor hampura bubar tidak ge bakal diomongkeun teuing saha bisa jadi kuring bisa jadi panitia teh kangartian naha heubeul urang datang teh buat hakaneun aca wal deui kuring datang ka dieu eta ustadna teh nona TikTok kitu nya ieu tara di kopea jadi ladang pengajian teh naon ukur ngagogoreng batur mana bukti tina ladang pangaosan bener matak hakikat hirup kumantung hate mang lamun jelema kotor hatena sasampurna ibu keukeuh bakal dicokelan neangan kagorenganana bener sageulis-geulisna ibu keukeuh hareupeun jelema nu ngewah mah bakal dicokelan kabututan ibu matak tong ngaladenan jelema nu kotor hate capek ibu dihina, diledek, dicaci, dimaki, mangsa bodoh kumaha si eta nepi ka jeding oge. Naha ibu dihina, diledek, dicaci, dimaki di alam dunia bakal tutup ku umur 50, 60, 70 tapi di akhirat ibu bisa mulia lantaran panghinaan batur tapi sabalingna keur jelema nu ngahina mulia di alam dunia hina di alam akhirat saneng-neng mata wayahna bubar ti dieu lamun aya nu ngahina antep lain sarwana sapiyo tuh boro-boro mah tatangga boro-boro mah baraya salaki karek bari ngagoler ning ibu digigireun mah di tempo mah pangabung segede leunca kumaha cek ibu bari ditanya ongko komo sia
jeung hidung jeung jangkung jeung pegung uyuhan aing mah daek ka maneh ka itu nyingkah sare tong bareng pira kadar disebut irung sagede leunca haek menteng atuh sakitu nya kieu tong sok ngaladenan jelema nu kotor hate capek nah sabab sumber daripada kesumber adalah hate ibadah ibu ditampak ku Allah gumatung hate dek tahajud tunggal penting oge aya hatena ruksak mah eueuh nanaonan sadio atuh da memeh tahajud wae geus nyieun status OTW tahajud rujit sia eta mah kaituna teh boga kongkorong diedeng-edeng 40 gram ieu teh ti suami ieu Islam datang teh kana hate tong nyaritakeun sawah ka jelema nu teu boga sawah tong nyaritakeun imah ka jelema nu teu boga imah tong nyaritakeun kakayaan ka jelema nu teu boga tong sok ngedeng-ngedeng pangaboga ka jelema nu sangsara nu kitu mah panas batur lur heeh sadio daek sodako dipoto pakai miskin dipampang di Facebook alhamdulillah karena santunan alhamdulillah nu mana nu keur dibaca alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah puji manu Allah nah urang nyieun amal ibadah bet hayang dipuji ku manusia atuh mana nu Allah teh Allah nah nu goblokan saurang wah ari ongko alhamdulillah ubarawelna ya lain kubarawelna mah aduh kumaha ieu salakina nya mau terungsing sok dia sok sakadang deui balik ti dieu mah teu gogologokan abonu kieu aduh ampun sok pikir ku ibu kuncina hate ibadah urang mah apa hampura tahajud unggal penting henteu duha unggal poe henteu sok karaku maca Quran sabulan tamat henteu ka masjid 40 poe 40 penting tuluy-tuluy ka masjid henteu heueuh naon nu disombongkeun atuh ieu mah geus pangaosan wae penting-penting berang-berang jiga nu tunuh cinta kunaon ibu tunuh tos ngaos wengi serak saeutik pas ditanya kunaon serak tos ngaos sholawat sareng Al-Qur'an sawewengi kumaha sia we batur teu butuheun panempo urang nabeut ku urang dibeja-beja urang mah ibadah teh lain karena manusia tapi ibadah mah kudu karena Allah Ta'ala persetan omongan batur nu penting mah urang ngabuktikeun hareupeun pangeran bener otak tong loba kepo ai penting tahajud teh si ieu mah rek ngomongkeun tahajud manehna matak nanya heula ka batur ceuk si itu teh henteu abdi mah alhamdulillah teh acan kalangkung kumaha maneh ieu entong pernah ngalibatkeun batur dina ibadah mah libatkeun antara diri urang jeung pangeran urang sabab ngalawan iblis ngalawan setan lain ku Quran ngalawan iblis lain ku ceramah ngalawan iblis lain ku salat ngalawan iblis lain ku pangaosan nah da sakapeung mah iblis ahli ngaos iblis ahli Quran iblis ahli masjid iblis teh 80% ilmu nu Allah iblis boga jadi ngalawanan iblis mah hiji ku tawadhu hirup ngadu ilmu jeung iblis kurang bakal eleh ngadu maca Quran jeung iblis urang bakal eleh ngadu tafsir urang bakal eleh ngalawan iblis hiji ku tawadhu hirup nah iblis pinter iblis cerdas deukeut jeung Allah cicing di sawarga tapi nah diusir ku Allah lantaran iblis boga sifat ana khairum minhum kami lebih alus batan maraneh sombong sifatna sehingga Allah meka ngewa kanu ngaran iblisna urang nu paur mah urang tahajud henteu duha tara pangaosan jarang maca Quran boro-boro ai sombong ti bareto boa-boa iblis teh guruna urang heueuh nya matak jelema anu cicing hatena dina kabersihan
sifatna kosong kosong teu boga. Ibu pinter dipinterkeun, bapak daek didaekkeun, kuring bisa dibisakeun, akang alus dialuskeun, urang nasaha mangga kemutan. Ibu daek didaekkeun, bapak pinter dipinterkeun, ibu mampu dimampukeun, kuring bisa ge dibisakeun. Berarti aya Allah anu milih eta jelema. Urang nasaha sakadar wayang nuker diigalkeun. Bener? Matakna nagerhana mung disebut ustad teh kunaon? Sabab kuring nyaho kana gawe lain butuh gelar. Gelar dibatur Pak Ustad, Pak Kiai, mana gawena? Sabab hareupeun Allah mah teu butuh gelar, butuh teh gawena. Keur naon gelar ustad tapi pasea wae. Mana emutan? Kuring teu butuh gelar ustad kiai ajengan, sabab kuring apa konsepna gawe. Naon gawena? Warasatul anbiya, pewaris para nabi. Ustad kiai ajengan teh pewaris para nabi. Cing sok urang buktikeun, nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting, bareuh sampean ladang tahajud. Ustad mana nu bareuh sampean ladang tahajud? Lamun mah di dieu aya, kuring yakin lain ladang tahajud eta mah asam urat. Apakah urang meujeuh disebut ustad? Apakah orang meujeuh disebut kiai? Apakah orang meujeuh disebut ulama? Hampura can meujeuh sabab makom urang can katempo akhlakna karek pinter dakwah jeung ceramahna. Weh. Aduh. Kumaha rada karaos ye. Mata teu butuh dihargaan batur, teu butuh disebut ustad ku batur, teu butuh disebut kiai ku batur, teu butuh. Nah mah kejeung teu butuh ingis ku bisi rempan ku boa alus omongan tapi goreng kalakuan. Mangga rarasakeun heula aya omongan. Sabab Nabi ngawariskeun bager, ya Rasul aya korma, korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk, lauk disair dibikeun. Nana gerhana penta jamna ku ibu dibikeun moal. Ah ibu teh suudon. Tapi lain suudon alus. Da ibu ge sarua. Andai kata ibu ayeuna abdi bade wangsul, aya lauk ku abdi dipenta dibikeun moal. Tah, ari pada sarua pedit mah tong saling mendahului. Berarti kuring di mata ibu, kuring di mata bapak, hampura. Lain wali, lain ulama, lain ajengan. Kuring adalah makhluk biasa anu sarua jeung ibu. Jadi urang mah sifat biasa-biasa eta kudu riweuh. Jelema biasa. Ah ieu nganggap jalma luar biasa. Hiji, dua, tilu, opat diinum kabeh ngerebek. Hiji cekap. Ieu 4 gelas, bro. Tah ieu patuangan rada kaharep teh nginum mah haben. Iraha daharna. Apakah orang meujeuh disebut ustad kiai ajengan? Pek lamun memang meujeuh buktikeun gawena. Sabab hareupeun Allah teu presiden, teu gubernur, teu bupati, teu kiai, teu ustad, doraka mah anger we lel-lelan dina neraka. Bener Bu? Rakyat miskin salangsara sabar hirupna sawarga. Nu beunghar sombong adigung adiguna bebeakan hampura moal meunang kasalametan di akhirat. Asli hirup ukur disebut pinter kuno bodoh, disebut beunghar kuno miskin, disebut daek kuno kedul, disebut pejabat ge ku rakyat. Maka tugas jelema pinter oncoran jelema bodoh, tapi kenyataan geus pinter ngadon ngaledek nu bodoh, deuk ngaledek mantong pinter jadi jelema belet ge bisa. Disebut beunghar kuno miskin, maka tugas jelema beunghar nulungan jelema miskin. Tempo imah bututna sok udunan pangyieunkeun, tempo budak yatim teu sakola pek susul ka sakolana pangmayarkeun, tempo yuh si miskin teu dahar pangmerekeun. Tah eta tugas jelema beunghar teh keur nanaon bro di juru bro dipantau ngaliah di tengah imah lubak libu kudahareun sementara loba rakyat anu teu milu ngadaharna. Bener?
bari konsep ibu jeung kuring ge sarua dunya mah pupulasan gedong sigrong balik nama kanu nyerang gedong sawah lega dikuburna sawah batur mobil mewah diantarkeun ku pasaran matak nu beulung hareup tong sombong bro anger butuh si miskin lamun aya nu maot si miskin pangheulana nyokot pacul nyieun kuburan pangheulana nyokot pasaran pangheulana ngaboehan nyolatan tahlil 100 poe si miskin tara eureun matak lamun aya di dieu nu hadir beunghar tuluy sombong kali-kali nu miskin dendam saeutik maot sia eta bikeun paculna mangga ngadamel kuburan sorangan manusia tong pernah goreng jeung batur sabab kitu kieu ge urang bakal butuh ku batur well ya tong sok noong kana salahna batur da urang ge boga salah nu sarupa jeung batur ngan urang mah ditutupan nana gerhana boga salah katutupan ku ceramah ibu boga salah katutupan ku pangaosan kabongkar kabeh ya tah nu ditukang ge sarua boga kasalahan ditutupan ku daek datang hakikat kasalahan mah sarua bener nah atuh makejeng sombong sagala disebut pejabat ge ku rakyat matak lain rakyat nu kudu hormat ka pejabat tapi pejabat nu kudu hormat ka rakyat nah apan pejabat jadi teh dicoblos rakyat pek jadi pejabat eueuh rakyat karek mimpin cucumu pokona ceramah kieu mah teu diulang deui adoli teuing nah disebut pejabat teh ku rakyat matak lain rakyat kudu hormat ke pejabat tapi pejabat tuh kudu hormat ke rakyat apan cucungik pejabat jadi teh lantaran dicoblos rakyat matak sanggeus jaradi teh oi lain cicing wae na kursi turun tuh ra loba rakyat anu butuh loba rakyat sangsara lain maranehanana ngeunah barang dahar di restoran anu ngeunah bari serba mahal rakyat memikiran biasa ngebul huluna bener hirup ukur disebut pak nama kejeng kudu sombong sagala nu ngaran ustad ge sarua nana gerhana bisa ceramah nah lantaran loba jamaah eueuh jamaah nah urang teu ngomong jeung temok maka keukeuh nu ngaran hirup lain ibu nuhun ka kuring tapi kuring kudu nuhun ka ibu bapak nuhun ibu bapak barantos ngeursakeun sumping ka ieu tempat-tempatan nama kejeng nuhun pada ibu balik mah urang moal bisa ngomong naon-naon paling ngawangkong jeung tukang son matak hakikat nu ngaran hirup mah bangal tong ngarep-ngarep teuing urang diajen batur teu entong urang we nu kudu ngajenan ka batu bener ya matak bapak-bapak anu usia 42 43 44 50 hampura ulah suntangan ka abdi nu kudu suntangan ka bapak apan bapak mah kolot abdi budak mora wajar lamun budak mora suntangan ka kolotna ulah tibalik ieu mah suntangan ka budak mora reang ajeng bapak teh heupan ngahargaan ilmu bapak nu lega ilmu mah jengkel ku pamajikan ngalaman jengkel ku anak ngalaman jengkel ku icu ngalaman tapi bapak sabar tak eta ilmu bapak teh pan kuring macan boga pamajikan teu ngarasa jengkel jengkel ku naon teu sedik can boga nah atuh nana gerhana acan levelna terlalu tinggi calon kuring mah lain anu tiung ngabuyupuk lain nu pinter maca sholawat lain nu pinter maca Quran lain nu sok pangaosan lain nu sok ka masjid lain teu level tiung mah kumaha kuring meuli pamajikan bakal make ka masjid kumaha kuring init pamajikan tungtun bakal milu pangaosan oge kumaha kuring sok pangaosan pamajikan bawa bakal ngiring tapi hiji nu lain kumaha kuring bab duit maka pangneangankeun awewe nu teu beuki duit kajian tiung ngaguyupuk kajian gamis ngangsar kajian sholawat dibaca maca Quran haben-habenan geus urusan jeung rasiko dapur saminggu teu dibere ku bapak anger jamotrot bener pak
Empo cek bapak-bapak kadarenge gitu. Sedih waktu dah. Kunaon atuna gerhana beda jeung batur? Henteu beda. Sarua. Bedana hanya sebatas bajuna. Nya aya baju mah da eta mah menang meuli urang. Dan diganggeureukeun ke ku bapak. Nah, hanya bajuna kitu. Memangna bapak mere gitu. Ayo kira-kira rumah satu mere mah tong loba dongeng. Ibarat salaki ngomongkeun ibu, sing balik mah ngumah wadah teh kedah kumaha tuh bapak ngumah wadah nu bener. Duka ukur bisa ngaganggeureukeun nyontohan teu bener teu. Kuhu. Teu beda. Kunaon atuh di Indonesia loba pisan perbedaan wajah. Ustad Gibarareda. Mak mah hayang nguleng kiai teh anu ceramahna teh bab karuhun Bareto Jawa Barat dikuasai eta mah orang Sumedang. Abuya Muhyiddin. Mak mah hayang nu maca sholawat bari make genjringan eta mah Kiai Haji Salimul Apip ti Kutawaringin. Mak mah hayang anu jiga preman make topi jaket kulit Epi Effendi eta teh ustad lain banar hayam. Mak mah hayang nu jiga ojek online urang. Silahkan pilih, bebas Pak, kabehanana ge keur ngomongkeun Islam bener. Nah make jeung kudu ngarasa diri pangalus na teu kudu katega sarua. Mak mah hayang anu bari nyanyi oma eta Oma Irama pada takdirna Roma Irama jadi penyanyi nggak disebut Raja Dangdut pada gening oma mah kita nyanyi nanti genahan nunggu ya khawatir baca ibu mama hayang mulang ustad dan usop nyanyi oma badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa anak istri tercinta tak sudi lagi bersama secepatnya jasa dipendam secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna dari kamar yang indah kasur empuk di lampu putih kini harus berpindah terkubur dalam perut bumi. Candi penta geus mere. Oh, bener. Roh, Kang. Adi abdi. Jadi abdi mah nu mere duit langsung di aku dulur. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya tetapi kali ini kan atur tukang keyboard sana maya lah di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman terputuslah mohon sepuh pasihan jalan eta pasihan jalan mereka pasihan jalan eta mereka dia pasihan jalan sok apa dia Damang Bibi Abdi ya Bi sok Bi bejaan batur sieun ku angin sehat mak ya nuhun
nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasa dipendam, secepatnya jasa dipendam, karena tak lagi dibutuhkan, diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Bah. Dari kamar yang indah, kasur empuk dilamputi, kini harus berpindah, terkubur dalam perut bumi. Cari cing mulai anu joget. Sehat Kang? Sieun wangi Sehat Wak? Malah aya keneh. Wantong atuh panitia mah. Tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Tetapi kali ini So, tanpa seorang teman, terputuslah pergaulan sokuk, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kapan, badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasa dipendam. Oh well. Secepatnya jasa dipendam, karena tak lagi dibutuhkan, diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah, kasur empuk dilamputi, kini harus berpindah, terkubur dalam perut bumi. alah. Sehat Wak? Oh, syukur. Dede, awas gelis. Nuhun, Pak. Sok saware ngararan keur madrasah sok. Tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman, terputuslah pergaulan, terkuburlah
hegakil tak agama Roma Irama mama hayang nulentong kana hate agim saudara-saudara yang budiman pada hari ini alhamdulillah bisa bertemu sama ibu-ibu ya. Ini lagi di Sumedang. Menghimbau ke bapak-bapak perbanyaklah berzikir. Dunia ini sebentar lagi cicing ke agim kakak benitah nyanyi. Dunia sebentar lagi berharap semuanya berzikir ya. Orang banyak berzikir hatinya tenang. Orang kurang berzikir maka dia kurang tenang. Dan orang tidak berzikir maka dia tidak akan pernah hidup tenang. Tak eta mah mama hayang memakai budaya wayang. Wayang lamun ibu nikahkeun budak geuning dina wayang aya bahasa mapag baya kena lara dinasti panggih takdir teu bisa dipungkir kulak canggem bagja diri aya dina kakawasaan pangeran ya pangeran teh teh pamagah keur panganten mapak baya bayu kena lara balangsak keur bobogohan mah nu dipapak pialuseun geus rumah tangga mah tah ieu korbana sabab keur bobogohan mah keneng jatuh ti tajong saeutik jatuh ti tajong ditanya ku pisalahieun kamu sakit kumaha cek awewe na iya ke puskesmas ya iya ngaliwat urang rek dikawin yo aral atuh dah mentak barudak awewe ayeuna kade ulah kagoda ku bibir jalu sadieu indungna sarwana. Alhamdulillah pun anak mah 2 minggon teu wih nuju di Panganaran sareng kabogona reuneuh lain alhamdulillah. Sing boga pamikiran atuh. Keun bae pepeureuheun ku emak tara di bawah piknik ayeuna geus boga kabogo piknik we haben reuneuh ngerakeun lemur. Lain alhamdulillah. Carek budak teh. Sieun keung komo zaman kiwari aduh bingungna bebeakan. Budak digoda ku game online. Pemuda digoda ku judi online, kolotna digoda ku pinjaman online. Matak akhirna teh tiung denai, baju denai, HP Oppo kana hutang poho. Terus serba salah poe ayeuna. Heuh nya. Cicing keneng monggo di dieu loba budak ABG ibu keun urang poksangan. Tong sok kagoda ku bibir jalu. Deh ada teh manis, nggak ada juga teh. Biar teh aja kan manisnya kamu. Di jalan kok ada lampu merah, aku pengennya lampu hijau. Kenapa gitu? Karena aku tidak mau berhenti mencintai kamu. Waduh. Gelo. Oh, waduh. Jangan cinta kepadaku karena aku tidak bisa apa-apa. Aku tidak bisa ngumah wadah. Aku tidak bisa nyeuseul kumaha ceuk salakina biar karena aku mencintaimu bukan untuk menjadi babuku tapi aku cinta padamu untuk menjadi ibu anak-anakku mata prung kawin teh kitu we baroga budak tanpa gawe aral kolot akhirna mitohanan nyindiran ka budak kur titit bener hayam barang lobok beuki usaha tara bari gigireun teh aya minantu mata isukna teh hayam teh leungit dicekek ku minantuna ya dede anu usia anu cara nikah tong kagoda ku bibir lalaki geus beunang mawallahu alam ya bu tak iya ya korban atau korban baheula aja baheula mah ya bawa motor init-initan dederet-deretan didorong kuduaan sur hujan nyebutna indiaan coba geus kolot kieu mau motor butut turun harita kan dijejek motorna ganti cek aing oge mapak baya kena lara mapak baya bayu kena lara balangsak keur bobogohan nu dibayangkeun indah geus rumah tangga tah ieu karasana ibu raras oh baheula matara hoak salaki teh ayeuna mah geuning geus rumah tangganya dikit-dikit hoak coba baheula subuh-subuh ditanya kamu udah bangun
bebengok awewena dekatipu. Terima kasih ya, kamu romantis banget, perhatian sama aku. Coba ayeuna aya bahasa, kamu udah bangun, molor wae bagong. Waduh wongkul. Mapak baya kenalan. Ternyata bulan Muharram kukolot baheula dijadikan alat media pikeun nganterkeun Islam kana hate ibu kana hate bapak. Keur zaman Jepang, zaman Belanda ngayakeun pengajian kieu, ustadna dibunuh, masjidna dibom, rakyatna digeren. Akhirna kolot baheula pinter, agama disumputkeun dina budaya. Ngayakeun hajat lemur atawa hajat buruan. Bener tuh. Cicing anu usia kolot pasti bakal ungel. Mun budak mora biheung. Ngayakeun hajat lemur jeung hajat buruan dina bulan Muharram. Ngariung di lapangan. Nu dijieun adalah hiji sasajen, dua parawanten, tilu dugan, congcotan ugula beureum. Beditu nama kejeung aya menyan sagala. Cicing kulawa kakeung kulawa ngagebeg. Ternyata kolot baheula nyimpen agama dina budaya, matak lamun anu teu ngarti ulah wa kasaban geureuh bisi urang anu salah batur nu bener. Yuk urang bongkar. Kunaon kolot baheula bet nyieun sasajen? Artina sasajen teh cek urang Sunda, sasajen, saajen. Artina saajen teh silih hargaan. Di mana letak salahnya? Bapak ngahargaan kuring, kuring ngahargaan bapak. Islam bakal maju, lain haben pasea, sedengkeun yatim pabalatak, miskin loba bantuan, rakyat anu leutik menepi ka teu dahar, ulah haben wae pasea, tugas urang malain eta. Tuh perhatikeun miskin, tah tuh perhatikeun yatim, tuh tempo madrasah can angeus-angeus. Bener? Maka eueuh deui carana iwati sasajen, artina saajen, saling menghargai. Hiji, dua, bulan Muharram kolot baheula sok ayakeun parawanten. Ai parawanten teh dicokot dina bahasa parawan. Ai parawan teh murni, asli, tidak pernah terjamah dan tersentuh oleh siapapun. Ta eta teh parawan bareto, nu ayeuna mah teuing. Sabab urang loba papanggihan dinu poe. Matak baheula mah parawanten, ayeuna mah geus we ganti kurandaten. Parawan teh kan murni asli tidak pernah tersentuh. Bulan Muharram deuk ngamurnikeun yen bulan anu urang, Islam anu urang, Quran anu urang, dulur anu urang, maka raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ana imama wal hukma wa bil muslimina wal muslimata ikhwana. Parawanten ngamurnikeun duduluran antara urang jeung urang beres. Parawan geuning simbolna kembang 7, artina kembang teh seungit. Umat Islam kudu geus meujeuh silih seungitan, ulah sok ngabongkar kasalahan batur, tong ngabongkar kana goreng batur, tong ngabongkar kana dorakana batur. Kade lamun urang wani nyaritakeun salah batur, batur ge bakal wani nyaritakeun salah urang. Akhirna umat Islam lain maju kalasir cokelan kana kasalahan sewang-sewangan. Weh, bener ya. Nah, atuh. Duogan. Kolot baheula sok dina panggung kieu nyimpen pare sageugeus, sau, saturuy, jagong, sampe, kalapa. Pare sageugeus, sau, saturuy, kalapa, samangar, ari hijina. Sahulu, artina umat Islam sahulu, sapamikiran, sapamadegan, sasira, sabobot, sapihanean, hayang masjid sabada kieu teu kudu ngecrok di jalan. Kabeh umat Islam sepakat nyaho zakat jeung nyaho infak. 2 bulan jadi hayang madrasah saperti kieu, lamun kabeh geus sasira, sapamikiran, sapamadegan, teu kudu ngencreng di jalan. Penting ieu poe ayeuna jadi tah duit copot keur madrasah. Well. Bener Pak? Haben nyarita dalil zakat, dalil sedekah, dalil infak na teu era madrasah 5 tahun teu beres. Di mana sakadar hanya hafalan, geuning eueuh pengamalan. Bener? Dalil infak nyaraho, dalil zakat nyaraho, jeung gebrona atuh. Sabab Al-Qur'an lain hanya sebatas hafalan, tapi dituntut oge pikeun amalan. Nah nanggoran oge atuh, sok kedep mere, eta tinggal nyokot duit, bro. Pan urang nu sampe nabi nyanyi ibu mere, wah dia dibikeun deui ka madrasah beres hirup.
Heeh. Otak anu sudon lawa ka amek. Geunah ieu si eta nyanyi sakitu menang jutaan. Bebengok maneh. Da teh nyaho kana endingna. Kuring nyanyi, ibu nyawer teh, da ku kuring mah moal dibawa da teu butuh. Keur naon atuh urang dia ge butuh. Eta mah dosa can alus. Berarti ieu teh dibikeun ka mana? Mana tadi teh sorban teh ka dieukeun atuh. Lamun dihitung lebarnya sieun gede. Mana sorban teh panitia? Yo, mere duit. Rek dihitung ah. 1, 2. Pak, ngabangun baru sanes? Oh, 2. 3. Pagede-gedenya, pagede-gede jeung dina sorban jeung ieu gede ieu, Pak. Tuh jadi poho deui. 1, 2, 3, 4, 5. Hah? Kela genep. Keungitung 7, 8, 9, 1 juta tah. 1.100.000, 1.200.000, 1.300.000, 1.400.000, 1.500.000. Alah hate jadi lebar. 1.500.000, 1.600.000, 1.700.000, 1.800.000, 1.800.000. Ah, aing mah kurang 100 yang jadi 2 juta teh. Oh, teh dia we atuh. Oh, jadi 2 juta apa ya? Merek 2 juta, 2 juta 25 hayang jadi 2 hiji teh 75 dulu. Mana tadi tuh sorban? Ku bapak? Pak, so. Buat nanti dek kieu leungeun aduh. Nya mangga sok. Nah, makin keprok. Ulah hanya sebatas urang teh apal dalil infak, dalil sedekah. Matak anu suudon hatena ditungguan kudu minta hampura. Bener deui si eta. Ceramahna teh aneh, nyanyi disawer, palebah disumbangkeun, anjir era urang lebo. Mata kali hate kudu bersih teh tong sok suudon ka batur, bisa jadi katempo carana salah, tapi sabenerna lain keur kasalahan, tapi keur melaan urusan kebenaran. Bener sih? Bener. Koprok. Bukan nu koprok nu suudon. So, artinya apa? Sasirah, sapemikiran, sapamedegan. Geuning dicongcotan ku gula beureum, amis Pak. Hanya orang-orang nu boga panyakit tipes anu nyebutkeun gula beureum pahit. Saamis-amisna budi ibu, saalus-alusna caritaan ibu, hampura keur jelema nu gering hate mah moal resepeun. Bener? Matakna ulah sok ngasongan gula ka jelema nu keur tipes bisi pae. Asli ya. Tapi sabalikna keur jelema anu pahit teh omongan anak boro-boro mah budak boro-boro mah kolot. Budak leutik bakal kabur pangheulana. Pahit ngomongna, tapi keur jelema anu amis bagaikan madu, ibarat gula boro-boro mah kolot. Budak leutik bakal milu resep. Artina madu adalah kareueut jeung amis. So, omongan ibu teh sing aramis atau lain harum gampung wae. Budak balik sekolah pakai seragam hohoak aja hohoak sih eta. Ari balik sekolah teh seragam teh tandan heula eta sapatus kaos kaki aduh Gusti. Bapak anu hade kumaha cek bapak tong kitu. Kadang-kadang budak teh hayangna teh ka bapak we mun ka indung nah galak. Dibejaan ku bapana tong kitu. Nah, Bang ada di hoak teh. Saruana jeung bapana. Kunaon ibu eta murang kali noelan ka ibu. Jigana aya kesamaannya. Ya hafal abdi. Cek budak teh mamah kitu pisan. Kitunya. Geus percaya. Pahit. Mata ternyata bulan Muharram
kukolot baheula dipakai alat media keur nyebarkeun agama disebbutan ku budaya malahan aya menyan sagala menyan tandana seungit duruk haseupna bodas dua rupa menyan bahasa Sunda asupkeun kana bahasa Sangsekerta menyan menyat menyan menyat ari menyan barangna ari menyat tujuanana kunaon para dewan nyeun baligo baligo barangna jadi tujuanana kunaon aya menyan menyat tujuanana menyan barangna menyan menyat ari menyat maju jang sakola sing luhur ngarah menyat mana hirup teh ngarah maju lamun hirup hayang maju toong haseup menyan bodas angseup menyan seungit lamun hirup umat Islam hayang maju bodaskeun hate jeung silisingitan antara urang jeung urang ulah pernah ngagubrakeun darajat batur nu kitu bau awak eueur hirup piraku nepi ka teu eces kitu teh bener kumaha tuh jang ustad ayeuna mah da eueuh kigituan bae da ayeuna mah geus ngalar teh jeung belanana geus eueuh baheula mah masjid dijaga ku belana masjid pinuh nah apan menyan hayang maju bodas hate jeung silih seungitan bener Pak ayeuna masjid ieu dijaga ku belana nah kosong dek nuding saha bapak sok oh da bebongok belana entong nuding belana bapak nu ngeluhun kartos inilah bulan Muharram zaman baheula poe ayeuna bulan Muharram diperingati sebagai apa hiji bunga tepung jeung bulan Islam Muharram ngaranna jeung tahun Islam mengusulkan adalah Umar bin Khattab nu nomor kedua bulan Muharram teh terjadi Nabi hijrah di mana hijrahna ti Mekah ka Madinah Mekah dina kaayaan kotor Mekah dina kaayaan nolak maka pindah ka Madinah Madinah narima tah urang ngayakeun Muharraman teh hijrah tina kedul kana daek tina pedit jadi bager tina salah kana bener tina goreng kana alus tina galak ka salaki jadi henteu matak lamun ibu galak ka salaki bubar ti dia geuwat hijrah tangkep salaki aya kumaha cek salakina kunaon ai maneh balik pengajian ieu lebay hijrah paling kuat dua poe gigituan teh ibu bisi pernah pas saya jeung tatangga bisi teu akur jeung dulur bubar ti dieu tepungan tatangga tepungan dulur hampura kitu euy urang nah ieu teh bulan Muharram Nabi Muhammad hijrah di Mekah ka Madinah urang gedeg hijrah tina hirup egois ayeuna mah moal hampuranya mak ka maneh baheula pernah nyarekan ka maneh pernah nyisia ka maneh pernah ngahina bisi emak isuk maot Allah moal ngahampura sanajan emak salat zakat saum ibadah haji ditolak teu ditarima lamun aya tatangga nyeri hate ku bibir ibu mata teh samat ayeuna tepungan hiji salaki dua dulur katilu baraya bisi ibu goreng hate kasih itu datangan ayeuna teuing di dia ceramah unggul ngarti di jalan ya hoream teuing kagengsi-gengsi Bapak cek si ustad oge moal ditarima salatna Jakarta paduli dalin manehna nu nyatetna narapsu we nu aya teh hirup hijrah Nabi Muhammad hijrah ternyata bulan Muharram maka urangnya perlu hijrah tina kedul jadi daek bapak-bapak ge sarua tina kedul jadi daek lamun ieu bener-bener Muharraman masjid sabada kieu bandungan ke subuh salat subuh bakal ngawala teuing ka ditu tuh nah akan Muharram hijrah tina kedul karena tah engke wayahna nu gaduh nomor HP abdi bejaan tadi kitu alhamdulillah ladang Muharram teh masjid buat ngawala penuh ku angin lamun ieu masjid anggar kosong subuh ukur 2 jajar lohor eueuh asar leungit maghrib aya deui isya aya keneh hampura naon ieu makna Muharram padahal Muharram adalah hijrahna Nabi di Mekah ka Madinah maka umatna dituntut kudu hijrah tina goreng kalakuan kana alus tina salah kana bener tina kedul jadi mangga baru teu capek ba Muharram ripuh cantang tuh bisa kuring oge anu goreng jeung dulur kudu akur nu pasea jeung tatangga jadi henteu itulah ladang Muharram. Dua
Muharram terjadi Nabi Ayub alaihissalam udur parna 18 tahun di lana dek salat bilatungna diteuneun heula beres salat bilatungna ditapelkeun deui 18 tahun Nabi Ayub udur hartana beak gedongna beak anakna beak nu nyengcen iwal istrina digoda tuluy-tuluyan ku iblis nya akhirna nanya Ayub anjeun pangkat nabi cing atuh menta cager jawaban Nabi Ayub era kunaon era kuring umur 80 tahun ai dibere gering ukur 18 tahun kuring moal waka menta cager ibu nyeri huntu 2 poe geus jejeritan bapak kalingsir 3 poe geus lebay kunaon pak teu ka masjid dala Nabi Ayub panyakita 18 tahun diuji ku Allah akhirna istrina kaboda init ka pasar neuk-neuk buukna dijual ditiungan deui dibikeun dibelikeun kana ubar Ayub kaula nyaah ka anjeun sebagai salaki kaula meuli ubar kok keur anjeun Ayub bertanya kuring teu ngaraseukeun anjeun ari anjeun buka duit di mana Ayub kaula teh neuk-neuk buuk dijual harita keneh Nabi Ayub benu naha tahliku mar'atu rosaha Allah ngalarang ibu-ibu neuk-neuk buuk anu sarupa jeung lalaki lagi tempoa lamun buukna panjang aya jucung di dieu tah bubu ibu eta panjang ana ada cananya ibu baper sih ibu eta mah panjang bade dibongkar tiungna gerak lamun ibu paranyang buuk mah di dieu teh aya apa naon teu meunang neuteuk buuk nepi ka jiga lalaki sedangkan waktu harita istri Nabi Ayub diteuteup pak dibeakeun dibelikeun kana ubar judulna nyaah kasalaki tapi ngalarang perkara anu dilarang Nabi Ayub benduk teu sudi teu hayang kuring ngadahar ubar lantaran barang tina haram maka ibarat bapak mereka pamajikan sodako ngaranna tapi menang mau ibu kudu nolak teu sudi teu suka saeutik ibarat kabogoh nu dibere duit menang depok mulung ai aleh wae mah geuleuh atuh da paur teu meunang merek harta ka anak pamajikan ku barang haram Nabi Ayub contohna kuring moal narima ubar ti anjeun sabab anjeun teh ngalakukeun perkara nu teu dimeunang akhirna pak istri ngaran istri benu kan kabur harita datang perintah Allah Ayub mani beres mani basep ngalempereng koneng deui bobog deui awakna bilatung laleungitan deui urut luka areueuh deui 7 poe teu pangijin pamajikanna datang deui kaula keur neangan Ayub nah ka mana atuh Ayub gering padahal nu ditanya adalah Nabi Ayub ibarat ibu ini kalau gawa nanyakeun kami teh bade kajangna gerhana bari ka urang iya pamajikan kami teh udah ke Ayub nah kunaon udur kami ngarasa dosa ninggalkeun salakieu keur gering menyesal kumaha cek Nabi Ayub kami adalah Ayub harita ditangkep tapi hampura dihukum ku Nabi Ayub kurumuy ecek istrina Ayub daripada kuring nyieun dosa ka anjeun di akhirat bakal nyeri disiksa ku akhirat ngaranna leuwih hade siksa ayeuna di alam dunia susuganan jadi ruksoh tah ieu nyere ieu bebekan suluh tah ieu halu daek ibu lamun ibu nyieun kasalahan kasalaki gitu abdi teh akang nyieun kasalahan kok ieu nyere ieu bebekan suluh tah ieu halu istri Nabi Ayub tak ieu nyere ieu bebekan tak ieu halu cek Nabi Ayub susuganan ieu jadi ruksoh nyokot nyere lain digebuk diusap sing jadi ruksoh supaya anjeun teu dosa nuhun Kangjeng Nabi Ayub tah ieu teh latihan keur ibunya lamun nyieun dosa siapkeun we nyere bebekan suluh halu abdi ngademel dosa cepret abdi bade ku nyere bade ku halu bade ku bebekan kareke bapak nyokot nyere ibu nyokot halu sok mana ku nyere aing ku halu kacau ya waduh artinya menyadari ternyata Nabi Ayub sehat eta terjadi bulan Muharram Nabi Adam diterima tobat eta ge bulan Muharram di Karbala terjadi
dipenggal incuna Kangjeng Nabi Hasan jeung Husein eta ge terjadi di bulan Muharram. Nah gerhana ayeuna ka dieu ieu oge simkuring bulan Muharram. Kamari emas naik eta ge bulan apalah emas naik tina 1.100.000 ayeuna jadi 1.500.000 naik na emas bulan Muharram. Nama ge jeung apa? Tos meser mas kawin. Tapi 2 bulan kaharep cenah emas teh deuk ditayekeun deui jadi 1.800.000 kuring meser 1.500.000 maka tahun hareup 2 tahun kaharep deuk diical deui lumayan 300 dina sabulan. Jadi atuh kumaha keur mari mas kawin heuh nya moal wa kedibikeun. Jadi simpulkeun ku ibu bulan Muharram teh bulan anu agung, bulan anu loba peristiwa, bulan anu hebat. Sok lamun urang boga dosa ka tukang tobat bulan Muharram susuganan tobat urang dihampura seperti dihampurana Nabi Adam alaihi salam bulan Muharram. Anu odur sing sehat seperti sehatna Nabi Ayub di bulan Muharram. Anu keur panas hate sing lee hate seperti panasna seuneuk nu entab-entaban ka Nabi Ibrahim ternyata bebeus eureun tiis salamet eta ge terjadi bulan Muharram. Anu goreng kalakuan kabatur kadulur wayahna bulan Muharram sing balik deui ujung dulur sabab bulan Muharram disebut bulan tobat. Bulan Muharram nu terakhir bulan Muharram adalah bulan anak yatim ngabahagiakeun barudak. Aya teu santunan tadi. Aya teu santunan tadi. Santunan dari budak yatim aya teh. Santunan setahun sekali entong ngerasa bangga da budak yatim lain hirup sapoe. Lamun bisa, lamun di dieu aya bapak kowu, lamun di dieu aya polsek, lamun di dieu aya camat, lamun di dieu aya ustad, lamun di dieu aya agnia, lamun teh mah aya budak yatim 100, urang cokot 10, sakolakeun ku urang kabeh biayaan, harta mah kitu keneh Reus bapak ustad eta mah bapana anak yatim 10 sakolakeun budak naik darajatna. Budak yatim moal pernah dihina batu dilerek batur lantaran ustad menjadi bapakna sanggup. Cek paku abdi bapak angkat anak yatim 10 sakolakeun jembar kahirupanana moal dibuli nah bapana adalah kubu. Cek polsek kuring adalah bapana anak yatim maka yatim kabelaan jeung katulungan. Lamun umat Islam geus sarupa kitu moal pernah terjadi kejahatan di jalan, moal pernah terjadi bapaseaan, moal pernah terjadi pencurian, naon sababna kabeh rasiko dina kahirupan aya nu ngajamin nyatana urang-urang ibu. Lain mah gampang nyalahkeun wae ka batur ai urang gede pisan kesalahan sedih. Bahkan moal aya pelacuran asli bu, moal aya pelacuran sabab loba awewe anu jam 8 keluar kahanapna make rok ponok kaluhur you can see bukna dibeureman tiap nolol kuring om check in om cing teh moal nah om cing teh ustad atuh bae we cenah da ustad ge normal heueuh ketang. Cingka duit 250 cara lain di penginapan 2,5 mah di kebun buncis. Cingka da lain dek nanawan lain dek sare jeung maneh nyadek naon dek nanya naon kunaon maneh teu gawe di nu kieu nyurucut caipanana kunaon bet gawe di nu kieu jebleh nyuhu duit dipangpengkeun jika nu teu butuh. Ditanya boga indung boga bapak teu yatim piatu boga salaki kabur. Tah ieu dina HP kuring aya foto salaki anu kabur cenah mah urang Sumedang deuk diteangan kumisna teh rada ipis di dieu tah. Juga itu kuring. Hei kaum lalaki lamun deuk nyereikeun pamajikan datang ka KUA supaya pamajikan teu digantung ulah pernah jadi janda bodong lamun nikah jadi bingung. Nah kudu nikah secara agama sedang budak sadua-dua teu asup kana kakak bantuan negara moal menang lamun teu boga kakak. Jadi yatim piatu salaki eueuh cinta aya di ditu jamaah pangaosan aya osok barang bare kaneng pan sidik neng yatim piatu
jamaah pangaosan teu nabi ukur pangining-gining baju ukur palus-alus tiung kanyataan macana ka budak yatim tara berang bere bener teh ibu lepo cing teh aya di ditu ustad aya nu sok ceramah heeh osok barang bere kaneng persidik neng yatim piatu sarwana ustad oge ukur mentingkeun diri sorangan kana barang bere mah kacadunakeun hampura tad lain cek urang cek si itu urang oge aya cing teh di ditu kungu kades RT RW kadus seueur osok barang bere kaneng persidik neng yatim piatu sarwana we tarara lamun keur kampanye jiga nu hareueuh geus jadi mah wadul ampura kungu lain cek urang cek si itu urang berarti kesalahan si itu kunaon digawe di nu kitu lantaran urang nu teu bager ka nu kitu bener andai kata urang ngajamin hirupna andai kata urang nyapalakeun budakna merhatikeun karesep jeung kahayangna moal mungkin jadi pelacur lamun urang merhatikeun kana pangabutuhna jadi salahna batur karena urang anu salah karek apal kana dalil can apal migawe dalil weh aral sedih lah bener bawa meden naon meden oh ajib oh ibu mah ajib ieu mah meden ai belah dia lair naon lair nu terakhir sahebat-hebatna ibu sholat salus-alusna ibu impak sahebat-hebatna ibadah percuma lamun inung bapak urang nyuruh cucai panon ku kalakuan urang jejeng naon hartina pangaosan naon hartina di penceramah naon hartina ka masjid naon hartina infak naon hartina haji sabaraha kali lamun inung bapak nyuruh cucai panon ku kalakuan urang maka hakikatna ridallahu fi ridho walidain wasutullahi fi sutil walidain ridho Allah gumantung ridona inung bapak murka Allah gumantung murkana inung bapak salat ditolak zakat ditolak saum ditolak ibadah ditolak lamun inung bapak nyuruh cucai panon ku anakna ku pilaku anu gorengna matak sumujud ka inung geura barang penta anu jadi bapak hakikatna inung bapak malaikat di alam dunia anu mikanyaah ka awak urang ngeureuhna urang rujitna urang cuahna urang kolot anu jadi perisai keur diri urang bener mata keneng ulah katipu ku kabogoh cinta sejati mata indung jeung bapak otak abdi masalah wasna minta doa tarati batur sieun kudu ngamplopan ka indung we tadi kira ka mana maneh ka Sumedang naon cirina tahu terus deui bako berapa bako ya engkol abeura teuing mangga kita kuling oban pun biang geus apaleun deui ibu berbagai daerah pun biang apaleun di mana Ranginang Tasik diapalkeun di mana Dodo Garut di mana Wajid Sililin Boronong Majalaya Kadu Majalengka Ganas Subang tadi teh ari Sumedang cenah naon kumaha engke we siga masa diberena jadi lamun ti dieu teu mere indung urang moal bakal bertanya nah hati Sumedang mah eueuh cirina teu mere mah teu kitu wirang ka panitia tah ibu baheula pernah minta duit ka kolot teu mere kunaon ku teu boga ayeuna ibu geus kolot hayang mere duit ka kolot ibu nyeri hate sabab kolotna geus eueuh rut ku padung rap ku lemah katuruban tanah beureum ukur tutumul anu ngajentul di luhur kubur matak lamun deuk balik kalakuan ayeuna mumpang-mumpang indung aya geus eueuh mah ukur nyeri hate sabab karesepna teu kabikeun imah gede teu kaungahan mobil herang teu kacabak nu akhirna urang nyeri hate nalika indung bapa geus eueuh sing barale glur ka kolot teh weh setuju? Sedih ya. Ngesan, sanggeunap. Darek ini tuh iya tuh. Itu siapa lu? Oh ibu moyong nepi ka magrib. Oh pepe ibu sorangan. Abdi mah deuk balik. Sing sarehat. Amin. Pak Ustad, Pak Kiai, Pak Ajengan nu aya di tempat sing berkah elmuna. Sing luhur pangalamanana, sing ageng milik rezekina. Sing paranjang yuswana atau ibu bapak sadayana sing parang milik dareukeut rezeki anggang balai jauh cocobi sing ageng milik sing ageng rezeki tong gede hutang jeung gede wadul
sakitu nu kapihatur bogo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun meninggali nu dipamri hampura anu kateda luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lapana kasalawatan lawangna kabagjaan kembang semetik senebaran sari tutup lawang si gotaka aqulu qouli hada wa astagfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.